Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng carita ti lembur lalampahan ider lembur palawargi. Sim kuring kaleresan nuju aya di jalan Karanganyar palawargi, desa Karanganyar. Tah iya palawargi, sepanjang jalan tos dipasang umbul-umbul sareng pernak-pernik ya palawargi di desa Karanganyar, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Merdeka dalam menyambut hari kemerdekaan palawargi. Saenya ku kakompakanana ya masyarakatna, gantungan lalu tina kopi pernak-pernik tuh, kreatif lah masyarakat desa Karanganyar tuh. Mani rempet palawargi, Jambi jalana bersih, matak tuh betaheun lalampahan di jalan ieu palawargi. Sim kuring sering pisan nincak jalan ieu ya, kalangkungan desa Karanganyar palawargi. Sarai kompak masyarakat tuh, umbul-umbul terus rame, segala dipasangnya di pinggir jalan teh aya tilas cangkang kopi, aya tilas aqua, aya tilas lawon gitu palawargi gitu. Kauning apa itu sepanjang jalannya palawargi, terus liar hari umbul-umbul palawargi paling. Tah iya nanjak sim kuring deui. Tong hilap palawargi carita ti lembur, dukung lalampahan carita ti lembur, subscribe, like, sareng di share nya palawargi. Pamugi kasayan palawargi sadayana dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tah iya palawargi ya, masih kene panjang palawargi, sapa panjang jalannya kreatif masyarakatnya tuh desa Karanganyar. Oh weh, saya pisan ya menyambut kemerdekaan RI nu ka-80 palawargi, 17 Agustus 2025 palawargi. Ieu di desa Karanganyar ya, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Aduh, saya kecilanya ya. Tasim kuring bade ngalanggung ka payunan desa na ya palawargi. Tuh komo caket desa nama mani ramenya palawargi, ku bendera, ku umbul-umbul palawargi. Aduh meriah tah ya. Tarik we tuh nuju di Parasang keneh palawargi. Tah iya dalangkung kapayuneun desa Karanganyar tah palawargi. Aya gapura oge, aya desa na ieu palawargi, tah aya gapura palawargi. Mantap ya. Mohon gitu palawargi panginten sawatawis lalampahan carita ti lembur dicekapkeun deui ka dieu heula. Antos video-video anu salajengna carita ti lembur. Hatur nuhun palawargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.